Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qadar tinu makawasa urang tiasa patepang dangu deui sareng simkuring acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu kamari katunda. Dina judulning carita Janji Nu Mawapati. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Ambu Ros anu mana ayeuna bagian ka 66. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda, pedaran keng tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana di hiji pilemburan khususna ka Sarip anu mana harita nuju aya di pos rondanya. Eta hanca teh sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang pusirkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Saha anjeun? Jeung rek ka mana? Ceuk ronda anu katempo geus rada umuran tumanya. Sarta kadenge ngomongna rada tegeug. Sedengkeun paneteupna teu leupas ti Sarip anu keur nangtung. Hapunten Bapak. Wireh abdi rumaos parantos ngaganggu kasalira anu nuju raos calik. Rupi wasta mah abdi teh pun Sarip. Walon Sarip ngajawab kalawan sopan. Da puguh ngarumasakeun lamun manehna keur aya di lembur batur. Jadi kudu ngahargaan kanu boga tempat. Oh, ujang teh Sarip. Ya terus rek ka mana? Wayah kieu ngulampreng ka lembur batur. Ronda anu tadi tumanya deui da puguh hayang jelas kanu jadi semahna. Lantaran teu bisa sagawayah narima komo deui jalma saliwat anu can nyaho asal usulna. Manawi abdi teh pami dipercanten mah nuju ngalalana. Kaleresan kapoekeun di jalan. Nya pami di widian mah maksad teh bade sakantenan we ngiring leureuh di dieu. Margi abdi teh tos teu kiat ku capek. Walon Sarip ngajelaskeun anu jadi pamaksudana. Oh, jadi anjeun teh keur ngalalana. Nah keur neangan naon? Meni aya kudaekan sigana mah keur nyiar elmunya. Tanya ronda anu saurang deui katempo anu eta mah umurna ngora keneh. Sigana moal jauh beda jeung umur Sarip. Puguh oge pami kedah dicarioskeun mah panjang lalakonna teh. Tembal Sarip bari jeung semu ngalengis mata kuatir. Ningali kitu ronda anu duaan silih reret bangun silih tanya. Telila duanana terus maralong deui ka Sarip anu keur ngajanteng nangtung hareupeun. Awakna katara meuni ngadegdeg da puguh tiris. Toh jadi ujang teh keur ngalalana nya. Leres Bapak kitu nuju ngalalana abdi teh. Ieu jang. Ampuranya amang teh lain goreng hate atau warek nyangka ka ujang jelema teh bener. Tapi mang teh moal gampang kitu bae narima. Maksud teh narima semah komo can nyaho asal usulna mah. Sabab bisi goreng akibatna. Ceuk ronda anu rada kolot ngomongna daria sarta apik jeung taliti. Sumuhun leres pisan Bapak eta cariosan teh. Ku abdi oge kahartos pami urang teh ulah sagawayah dina nampi saurang jalmi. Kan tenan anu nembean tepang. Margi teu sadayana jalmi ngagaduhan maksad anu sae. Walon Sarip ngajawab kalayan tenang sarta geus ngarti kana pamaksudan anu ronda. Anu tangtu duanana oge boga rasa curiga ka manehna. Samalah moal henteu dina jero hatena pasti baroga sangkaan
lamun Sarip jalma teu bener atawa jalma jahat. Ya syukur atuh ari ujang geus ngarti mah kada maksud mang. Tah ayeuna masuk diukeula ka dinya digaduh urang ngobrol. Sabab hayang nyaho saha ujang anu sabenerna. Ngarah ulah aya kajadian anu matak ngarugikeun ka sadaya. Komo deui peuting ieu teh mang duaan keur kebagian giliran ngaronda. Jadi lamun aya nanaon tangtu bakal dipenta tanggung jawabna. Tah kitu sok jang diukeula ka dinya. Ceuk ronda anu rada kolot terus ngoloyong muru ka gardu. Mangga Bapak abdi mangiringan. Walon Sarip teu talangke gancang atuh nuturkeun sup ka jero gardu diringkeun ku ronda anu saurang. Terus gukgek dariuk ngariung tiluan. Sok mangger tanya eta semah teh. Ah jalma ti mana cenah. Ceuk ronda anu ngora nitah nanya ka semahna. Nya hukum mangrek ditanya. Yang sok ayeuna mah gancang geura sebutkeun deui ngaran ujang. Di mana asal tempat padubukan? Sarta reka mana anu jadi tujuan? Sok jawab. Kade umat ulah aya anu disumput-sumput. Ronda anu kolot tumanya kalayan daria beri mencerong ka semahna. Nya kitu deui anu saurang deui terus ngawaskeun ka Sarip hatena kebek rasa curiga. Mangga Bapak. Patarosan salira ayeuna ku abdi bade diwaler. Sarta sakedik oge moal aya anu disumput-sumput. Margi da teu aya hartosna dibudi-muni oge. Sajabi ti kitu teu kedah curiga. Margi abdi mah sanes jalmi jahat. Walon Sarip ngomongna teu eleh daria. Anu dipalar sangkan eta dua ronda teh teu ngabogaan rasa curiga sarta percaya ka dirina. Nya sok atuh gancang caritakeun. Naha saha atuh anjeun teh? Tembal ronda anu ngora bari mureleng ka Sarip. Kawasna mah geus teu sabar hayang geura nyaho ka Sarip saha anu sabenerna. Kieu pami anu jelasna mah Bapak. Wasta abdi teh pun Sarip. Kawit ti lembur Cibedug. Pami tujuan tempat anu pasti mah abdi teh teu gaduh. Margi tadi parantos disebatkeun. Pami abdi teh nuju ngalalana. Jantennya tangtos ka mana we dunggina. Jadi ujang teh urang Cibedug. Jauh lamun kitu bah. Sumuhun tebih pami ti dieu mah. Terus naon atuh anu kujang diteagan? Nepi ka daek lunta galalana. Cing pok caritakeun. Terus terang jadi penasaran mang mah. Ceuk ronda anu kolot tumanya bari rada neuteub. Nya pami Bapak hoyong terangkan lalakon abdi mah mangga ku abdi bade dipedar sadayana. Nya eta kieu ieu teh anu salengkepna mah. Barabat Sarip nyaritakeun kajadian anu karandapan ku dirina sakula warga. Timimiti indungna bulas mimaot ditumbu kuneng lisna adina. Disusul kudani lanceukna sarta candila juragan Pardi anu jadi bapana. Nepi ka harita dirina kudu ngalaman luntang ngalalana neangan saurang jalma anu sakirana bakal mampu ngarengsekeun pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan. Sakabeh lalakon anu geus karandapan ku Sarip dicaritakeun sarta saeutik oge taya anu dikilungan. Nya puguh bae atuh. Ronda anu dua teh meuni colohok bengong ngadenge kitu mah samalah nepi ka gogodeg. Terus atuh kumecrek hari sabab ngarasa heran da puguh ngabandungan carita anu kawas kitu mah kakara harita. Samalah bulu pundukna jadi pating puringkak, pating puriding karasa sabeurat. Kakara ku ngadenge caritana oge geus matak soak. Tapi sanajan kitu, ari dina jero hatena mah aya nyelap rasa teu percaya. Lantaran ceuk pikirna nah aya jurig meuni kitu-kitu teuing bisa ngaganggu ka manusa.
sarta ngalanyawana kawas dina carita dongeng anu eueuh kanyataanana. Tah kitu Bapak kajantenan anu karandapan ku abdi sakulawarga teh. Nya kumargi kitu sanajan ngaraos abot oge nya maksakeun abdi teh lunta ti lembur sejami lari saurang jalmi. Anu syariatna tiasa didamel pamuntangan, margi abdi teh hoyong ngabelaan nyawa abdi. Kitu deui pun adi anu ayeuna teh nuju teu damang, sareng hoyong nyalametkeun katurunan abdi ngerah teu tumpur alatan dibinasa ku eta setan. Ceuk Sarip sanggeus rengse medarkeun sakabeh caritana. Ditungtungan narik napas panjang bangun anu hayang miceun Bang Balu anu ngagulung dina jero dada. Alah nah bener eta lalakon teh. Tanya ronda anu ngora bari neuteup ka Sarip sarta katempo bangun teu percaya. Leres kitu nya kanggo naon atuh sim kuring ngabohong. Tembal Sarip bari males neuteup. Ari ronda anu rada kolot harita can waka cacarita. Kumaha Mang Sapri? Ari Mamang percaya atawa henteu kana ieu carita? Tanya ronda anu ngora bari noel kana leungeun baturna anu disebut Mang Sapri. Ya ari Mang mah puguh oge asa percaya asa henteu ieu teh. Ya lamun percaya da teu ningali buktina. Tapi lamun teu percaya nya asa piraku jang Sarip carita anu teu puguh sarta kabohong ka urang. Da moal aya gunana jeung mangpaatna atuh pikeun urang mah. Walon Mang Sapri bari melong ka Sarip anu keur sila hareupeun. Nya pami abdi mah bade percanten kana lalakon anu nembe bieu di pedar nuhun. Eta cenah teu percanten nya teu sawios. Margi teu aya rugelna. Tapi abdi mah tos ngadadarkeun anu sajalan trahna. Nya bilih hoyong langkung paos mah mangga bae sumpingan ka lembur Cibedug. Teras taroskeun ka Mang Ocin atanapi Pak RT Jahri. Sareng ka warga masyarakat anu aya di ditu. Tah engke bakal kauninga cariosan abdi teh bohong sareng henteuna. Walon Sarip nyaritana tandes. Ceuk pikirna ronda anu dua rek percaya atawa henteu oge teu matak jadi pasoalan. Lantaran dirina geus bruk-brak nerangkeun sakabehna. Ya lamun kitu mah Mang percaya kana carita anu ujang. Tapi nah hanya eta jurig teh meuni asa keleuwih nya. Sumuhun puguh oge kitu Mang. Matak abdi oge ngaraos taat kieu teh. Sagala cara sareng upaya anu tiasa matos dijalankeun. Tapi tetep bae eta jurig teh teu weleh ngaganggu. Tah ayeuna abdi lunta teh minangka ikhtiar anu pamungkas sarta nyacapkeun kapanasaran. Nya saupami aya izin Allah, abdi sareng pun adik kedah salamet pasti bakal aya jalana. Nya saupamina henteu insyaallah abdi tos ridho ikhlas lillahi ta'ala. Sanaos kedah maot oge tos teu janten pasoalan asal dipundut kuno kagungan. Kitu ceuk Sarip. Ngomongna kadenge dumareuda da puguh hatena teu kuat ku sedih jeung nalangsa. Ningali kitu Mang Sapri jeung anu saurang deui silih reret, samalah timbul rasa karunya sarta mimiti percaya kana caritaana. Ya Allah, Gusti nepi ka kitu daja. Tah ayeuna mah Mang teh percaya kana carita anu ujang. Sarta menta dihampura sabab tadi terus terang Mang teh rada cangcaya. Da asa pamohalan atuh lamun aya nu kitu teh. Sumuhun teu sawios Mang. Margi abdi oge ngartos bujeng-bujeng emang sanaos abdi pribadi oge pamingadangu carios anu sapertos kieu. Nya cantang tos percanten Mang. Muhun da asa telebet akal atuh. Nya heueuh bener jang. Ai ke atuh Mang rek balik heula ka imahnya rek nyokot cai. Lantaran geus pasti ujang teh hayang nginum. Jang deh, abdi Mang.
Sok kadinya baturan heula yang saripnya. Gus seluruh we ayo nama di dieu ulah ingkah ka mana. Gus penting ieu teh. Ujang teh pasti can apalnya kadangaran Mang. Sumuhun teu acan Mang. Saha atuh jenengan Mang teh? Jang, ngaran Mang teh Sapri. Katelah mah, ingatnya Sapri lain sapi kade. Ingatnya Sapri lain sapi. Kadenya ulah salah bisi pahili. Ari Sapri mah sukuna 2. Ari sapi mah sukuna 4. Tah, ieu batur Mang budakna bager. Katelahna jang udeh. Kade deui ulah diserwakeun jeung sayur. Sayur naon Mang? Sayur lago deh. Ceuk Mang Sapri bari nunjuk ka baturna nu katelah jang udeh. Oh, Mang Sapri sareng jang udeh. Nya hatur nuhun atuh urang ayeuna tos ditepangkeun. Abdi ngaraos bingah anu taya hinggana. Walon sari paromana katara marahmai. Terusong ngajak sasalaman kanuduaan. Nya terus gancang atuh ditampanan lantaran tadi mah barang datang can kungsi sasalaman. Da puguh kaburu riweuh ku ngobrol jadi kapopohokeun. Ya sarua Mang oge boga. Sugan we atuh urang teh bisa jadi dulur. Kitu ceuk Mang Sapri. Ayeuna mah katempo sikepna meuni darehdeh teu siga mimiti. Mang, sok kaditu lain rek cokot cai. Teu kapoho deui udeh. Katunya ada raguan. Terus eta belum sampe. Ti tadi teu dibalikeun ja. Tutung atuh meureun udeh. Ceuk Mang Sapri bari nunjuk kana beuleum sampe anu katempo sabeulahna geus tutung. Da puguh poho teu dibalikeun ku sabab puguh teuing ngobrol. Alah, geuning beuleum sabeut teh tutung sabelah. Ceuk jang udeh gancang turun ti garduh terus nyait beuleum sampe anu katempo hideung sabeulah. Ari Mang Sapri terus ngaleos balik ka imahna rek nyokot cai keur juguhan Sarip lantaran hatena ngarasa karunya. Sanggeus aya kana setengah jam. Mang Sapri geus balik deui. Leungeun arbo ku babawaan mawa teh ku anu dieusi ku cai kopi panas keneh kaambeum meuni seungit. Samalah sakalian jeung lalauhna sepanhui sabaskom leutik, tapi kitu oge geus tiis da puguh sesa sore. Nya sok atuh ditunda hareupeun Sarip samalah beuleum sampe anu tutung sabeula oge harita dijagrakeun. Lumayan masih keneh bisa dipilihan. Cirilik Mang Sapri ngucurkeun cai kopi kana cangkir anu geus ngajajar tilu. Sor atuh diasongkeun ka hareupeun Sarip anu katempo bibirna geus kutap ketap. Ti korona lok-lokan sabab geus teu kuat kabita ku cai kopi anu katempo ngebul keneh. Yang, sok kadijatah cai kopi panas keneh. Ya lumayan umar tiris. Ceuk Mang Sapri nawarkeun cai kopi ka Sarip. Nya puguh bae atuh Sarip atoh. Hatur nuhun Mang. Walon Sarip katempo meuni haget. Gap kana cangkir samemeh diinum cai kopi teh ditiupan lalaunan. Regot diinum saeutik-saeutik. Geleser karasa haneut kana ti koro terus sumeleket kana peujit. Anu ti isuk-isuk can dieusian kadaharan. Ari Mang Sapri ngalinting daun kaung, gur diseungeut pelenjun udud bari nyarande kana tihang gardu, katingalina bangun tumanina. Kang Sarip, sok kadinyata sepanhui yang belum sampe. Lumayan sanajan tutung sabeula oge masih bisa dipilihan. Ceuk jang udeh nunjuk kana beuleum sampe jeung sepanhui. Nya hatur nuhun. Teu nanaon tutung saeutik mah keun urang pilihan. Tembal Sarip bari nyerengeh ret kana beuleum sampe.
Ah, geus tutung mah entong bisi pahit. Mending oge tasupan hui. Tempas Mang Sapri gap kana cangkir kopi regot-regot nginum. Ari Sarip kop kana seupan hui nyokot hiji am dihuapkeun. Camuil nyaku harita mah beut kawas poho kana kaera. Sarip terus ngadaharan seupan hui lantaran bakat ku lapar. Geus kitu gap kana beuleum sampe terus dipotongkeun di pilihan anu teu tutungna. Ari Mang Sapri jeung Jang Udeh ukur marelong dina jero hatena, ngarasa watir lantaran Sarip teh katempo kawas jalma anu kalaparan geus lila teu manggi dahar. Nya teu lila Sarip geus rengse barang daharna. Seupan hui sesana tinggal saeutik ayeuna mah karasa awakna seger tanagana pulih deui teu lungse cara tadi. Yang Sarip kumaha geus wareg? Tanya Mang Sapri bari melong ka Sarip anu geus rengse barang dahar. Alhamdulillah Mang, wareg abdi teh ayeuna mah awak anu lungse ayeuna mah seger deui. Hatur nuhun Mang kitu deui Jang Udeh. Pitulung mamang duaan ku abdi katampi. Mugia cing janten amal ibadah anu ngadatangkeun ganjaran anu ageng kanggo mamang duaan. Amin. Walon Jang Udeh bari nyerenge seuri. Sedot ngenyot ududna serebung haseupna mulek kaluhur satuluyna katebak angin. Jang Sarip, tadi Ujang teh ngomong, lamun ayeuna keur neangan saurang jalma anu luhur elmuna sarta bisa dipentaan tulung pikeun ngarengsekeun sakabeh soalan anu keur disangareupan ku Ujang. Sumuhun. Tapi nah geus aya raratan di mana ayana eta jalma anu keur neteangan teh. Tanya Mang Sapri nyaritana daria pisan bari neuteup ka Sarip anu aya hareupeun. Manawi puguh teu acan mendakan raratan abdi teh Mang. Padahal abdi teh tos udar ider kaditu kadieu. Samalah dungi kangalaman kedah aprak-aprakan ka pagunungan. Tapi oleh teu acan kapendak sareng saurang jalmi anu ku abdi dimaksad. Beut sapertos anu poek teu aya pisan wewengan. Tembal Sarip meningarahu, da puguh bakatku bingung. Be karunya teh ingatunya. Geuning nepi ka kitu anu kalaman ku akang teh. Untungna we sakitu mah Kang Sarip mah kawilang kuat. Nya lamun ninggang ka kuring mah geus tangtu kumaha boa. Ceuk Jang Udeh bari ngareret ka Sarip. Nya akang oge lain kuat. Puguh oge kapaksa bakat ku hoyong melaan nyawa. Margi alim akang teh ari kedah ngalaman maot jalana dibinasa ku jurig mah. Nya kahoyong mah lumrah we siga batur. Margi kitu cik atuh Mang kitu deui Jang Udeh tulungan. Manawi tiasa maparin pituduh nah di mana ayana saurang jalmi anu ngagaduhan ilmu anu luhur, anu syariatna tiasa dijantenkeun pamuntangan, sarta anjeunna keur samaparin pitulung ka abdi anu nuju mayunan ieu kasusah. Sarip harita terus terang ka Mang Sapri jeung Jang Udeh menta tulung. Ceuk pikirna nya susuganan bisa nuduhkeun di mana ayana jalma anu dimaksud. Barang ditanya kitu, Mang Sapri jeung Udeh silih reret, teu lila pok ngomong. Jang Sarip, ya ari jelasna mah Mang teh teu apal di mana ayana jalma anu dimaksud ku Ujang. Tapi kumaha lamun cobaan we atuh datangan kalamuran Cacangkuang. Lantaran didinya ya saurang guru ngaji anu geus biasa sok dipentaan tulung kurang dieu. Kaasup lembur anu sejen. Nya anu dareukeut masok kadinya marenta tulungna teh. Tah. Di palih mana ayana lemuran Cacangkuang teh Mang? Tebih atanapi henteu ti dieu. Cing atuh abdi pasihan terang. Tanya Sarip meuni curing hak ngadenge beja kitu teh. Nya lamun caritaan Mang Sapri bener mah tangtu isukan oge rek dijugjug ka ditu. Ya ari ti dieu mah disebut jauh teuing henteu, disebut deukeut henteu. Lamun di sorang mah kurang leuwih aya gara setengah poe perjalanan. Da Mang oge lamun ti dieu indi ti isuk-isuk datang ka ditu teh pada lohor.
Oh, janten perjalanan setengah dinten pami kitu mah. Nya setengah poe Kang Sarip. Samalah can lilah kuring oge ti ditu. Tembal Jang Udeh milu mairan kana gunem caturna Sarip jeung Mang Sapri. Nya mane oge can lilah ti ditunya. Tapi geus naon euy? Oh, geus ulin ti babaturan. Samalah kungsi mondok sapeuting sabab basarek balik sore teuing. Jadi geus pasti bakal kapoekan di jalan. Tembal Jang Udeh terus lung miceun kuntung keluar. Pami jenengana saha eta jalmi teh Mang? Naha anom keneh atanapi tos sepuh? Cing atuh abdi paparin katerangan anu lengkap. Margi ku abdi bade enggal di Paluruh. Memanawian eta jalmi anu nuju dipilarian ku abdi? Tanya Sarip bari rutret kanu duaan. Samalah hatena ngerasa kataji ku eta beja. Ya Mang teh teu apal kana ngaranna mah. Tapi ku sararea oge geus katelah sok disarebut Abah anjeunna teh. Tapi duka Abah naon aslina mah. Ari umurna cek berhitungan Mang macan kolot-kolot teuing. Sigana aya kana 50 tahun leuwih. Nyari dedegana mah sedeng we cara urang biasa. Pakulitana teu hideung, teu bodas, tapi katingali bersih. Walon Mang Sapri ngajelaskeun ciri-ciri saurang jalma anu sok diserebut Abah. Pami anjeunna teh asli urang dinya Mang? Tanya Sarip menitalete da puguh hayang meunang katerangan anu jelas. Ah, lain ari aslina mah lain urang dinya. Aya di lembur eta sote ngumbara lantaran ngajodo jeung mojang urang dinya kitu ceuk beja mah. Pami aslina nah hati mana anjeunna teh? Ya duka aslina mah teuing urang mana puguh teu apal. Cing ari laing Udeh apal atawa henteu. Ti mana asalna? Tanya Mang Sapri bari ngareret ka Jang Udeh anu keur ngahuapkeun seupan hui. Puguh teu apal kuring oge ti mana asalna. Tapi cenah mah harita teh basa keur ngorana kungsi masantren di Ciburial. Samalahapan di dinya panggih jeung bojona oge waktu bebarengan diajar nyar ilmu. Kitu nurutkeun beja ti batur mah. Tah lamun Kang Sarip boga niat rek nepungan coba we atuh isukan datangan ka ditu. Nya susuganan anjeunna bisa nulungan ka Akang. Ceuk Jang Udeh bari neuteup ka Sarip anu katempo keur sargep ngabandungan. Da puguh hatena kacida ngarasa kataji kana eta katerangan. Komo basa Jang Udeh nyebutkeun ngaran pasantren Ciburial mah. Sabab ti heula kungsi didatangan basa meunang beja ti Pak RT Jahari. Tapi hanjakal. Pasantren teh geus lila tutup. Da puguh taya anu bisa neruskeun sabab sepuh anu mingpina geus tilar dunia. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Nah saha atunya Abah anu aya di ranca cangkuang teh. Semoga mitra atur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.